Najai kunaon teu dicakira kapan minta janji kunaon teu dipikir gaya malang cika pondok jam pedak di taluaran kasaha abdi nyalindo mon mendadak tunggaraan pating kedengan wayang lu penting asukana surban diu kumaha ayeuna urang nyerang ka kiri suel urang beakeun panapan siap urang paehan mere mawe kasasama silih asih jeung upama silih asih jeung upama lakun ngejali utama dipires jamarea ngajarakeun sia euy loba jelemahnya nu belanja aya nu meceng aya siap laksanakan Jojo siap siapa tebu alam ujur pokoknya mah siap daripada hente diu diri masih ngecari ngecik masih emut berakut ulah kejojo nanti salira kudu di hati urut kitu we saya mah buat lapat mah silih
Sangkan jadi seuyunan, sangkan jadi seuyunan. Goblok sia nunggu ka urang. Ngigal tong platak-platok kana mas kasih kuring. Ieu ge dipitrahan. Sia mati bang dipitrahan ku biasa askin. Kitu nage biasa askin pinuh ku beunyer malulu. Atuh dihakan ku aing teh meuni nyelak dina tikoro. Kitu-kitu ge aya sia. Nyangakeun samapang-apang tos kaulah nu kaunyuk Raka Prabu. Diterima sia. Kulan diterima. Saha nu cilaka? Budak teh sia. Dasar tugul. Kasaha nyebut tugul? Nya kasia. Kasaha? Kasia. Tapi mah teu tugulnya. Henteu sia Japri. Tuh Japri. Diuk sabada. Teu mawa sendiri hirup sia. Meremawe ke sesama. Abah, urang rek ka mana sih Abah? Ka Cikopo. Rek naon ka Cikopo? Alajo golek. Emang aya golek gitu Abah? Aya. Emang di Cikopo rek naon sih Abah? Oh nya hiburan si Datu. Ulah loba ting pikiran di imah. Abah mah tuda emak malah citah ka Arab. Dah hese digeureurkeun anak indung sia mah. Abah teh pan bete aya we indung sia teh. Mending geus 3 taun eueuh beja eueuh carita. Nyuratan teu SMS ngebela komo. Aduh abah mah lain disusul. Oh disusul kumaha ieu maneh. Marut Arab teh deukeut kitu. Atuh aya eueuh beja eueuh carita mah abah kawin deui atuh. Yes. Karunya ka mamane. Mendingan abah mending kawin deui. Ye, kawin deui karunya. Ujang mayang boga emak. Ujang mayang boga indung. Emang maneh hayang boga emak teh naon sih? Mending we lamun boga emak mah ujang kan aya penting bisa nenen. Ye, sia mah ka indung teh rek beuki euy jurig. Mangga urang sesarengna pajengkeun seni kagungan. Kesenian tuturuna Sunda
iblis pating paruringis iblis pating paruringis iblis pating paruringis dan lawa pating ya lawan iblis pating paruringis dendawa pating jaligra den niraya kalamaruta ayah kalamaruta lawan ya sadaya lepalan tentara di alam kadir maksud pada halu mampah bade ngacorak kakiri swela margi kenging pancen di Gusti Prabu Arya Kumbakarna sadayana sami saged senjata sami dicanak panah limpung gada kolewang sareng sajabana itu kayanana kade bisa aya nu tinggalin gampang bisa tinggalin nyelapkeun maneh we lah tahu gitu jadi rada grogol ayeuna urang teh rek kamana kira-kira wayah ieu dikumpul-kumpulkeun apa rek mere duit apa rek ngopi wayah ieu karena kopi yang udah disebut siapa bari lagi ulah sok kopi di dia dan di dia mah moal aya da lain nu haja ieu mah puntesna lain aya kieu dunungan urang Gusti Prabu Arya Kumbakarna oge Gusti Patih Kumbayaksa bakal ngajora ka kiri suela sasatna rek ngancurkeun balad-balad Sri Rama ngan kade pate kadan urang loba sabab dunungan urang mah perang teh lain ngabelaan Dasamuka perang teh lain ngabelaan Rahwana tapi ngabelaan lemah cai warisan ti nenek moyang anu dirurusak sasatna ku laku lampahna Prabu Dasamuka. Tapi da unggal perang teh eleh wae. Da ieu unggal perang teh keok wae. Eleh jeung eleh. Jol ieu keok jol itu lumpat. Ayeuna mah ulah eleh sumangat ai sumangat mah atuh ai sumangat mah kudu sabab eta lamun teu sumangat pan kitu keun we rada guak-guik sagedik mah tak kitu sabab ayeuna urang teh keur ngadukung Gusti Arya Kumbakarna ngan kade leungitkeun da bebela ka Dasamuka leungitkeun bebela ka Rahwana urang mah tanjeurkeun keadilan ka Mapura Nagara Bangsa hiji pahlawan toh Patih Jiwanaga
Dah nyawa kadegeun keamanan kemerdekaan bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka. Tak itu kudu semangat. Semangat hirup mah. Sabab naon? Ayeuna pan urang teh keur semangatna hirup. Da urang bapan ayeuna teh pan didukung ku Bos Dodon. Bos Dodon di D6 bos engkol tadi. Roger kayak Pak Dodon di D6 bos engkol. Cenah lamun Kang Asep Sehu Dede Amung ngawayang di dieu rek dibere engkol satruk. Ari satruk kumaha mawanya Kang banayakan sisa mawaan. Cenah bejana Pak Dodon teh urang Garut. Saliran udah pugus ya PLN goblok saliran iya mah protes we ka aing teh lain protes ngomong sing bener sia ai segala rupa kudu gentleman ngomong we segala heuh sia so suci sia aing ini sia mawa kana suci geuleuh aing nama ke geuleuh teh hujan teh angin nyandung bebeja ka aing atuh geuleuh aing jadi nari sia teh lah sia mah siga nu sirik we ka aing teh nyandung aing bari na oge sia usiran oh maraban aing pan teugeun aing teh lalaki disebut neng sih mikir sia teh atuh nya aing poho sih aing lupa duh meni lupa sia jadi dagore ke ku aing ya aing mane ngaromong wae masarea wae aing mane ai sia teh marebutkeun naon atuh aing mane kitu hirup sia teh kitu-kitu teuing ai sia bener kelut jeung babaturan ada kaki-laki keding sia naon urusanana perang kaki sia malah aja nyandung kaki-laki keding ayo rek bade gelut wae jeung batur ngomong mana sia ngomong Cikopo mah gitu sia bisa jauh-jauh sia ke Cikopo geus sia tong hareuy we mending mendegaring mah sia teh oh begitu ayeuna lamun urang maju perang kira-kira geus bakal piuntungan dina utang hitung tai lutungna sia mah utang hitung wae rek minta DP mah kadu ka Padodon tuh di D6 usia penta tuh jeung kalura Pepen da Bos Bibin penta kali tuh Bos Dagdog emang rek dibere kitu teuing ieu penting mah usaha we sia geus ayo siapkeun pateka dan maneh urang cungcungkeun keadilan kamakmuran bangsa anu kadirnya urang corak ka kiri suara mangga hayo urang corak ka kiri suara kapung baku buaya mangga ayo ade parabot semakna perang kaya nu tinggal hayo urang perang oh kumaha sia we sok ayo urang perang man sia mah ye ngomong naon sia
Oh, udah wahal udah. Ah, udah wahal. Gini siapa siga ngomong tukang gampang. Ayo. Tangkang kolen kang silonok pae dundutan likas kana dukan. Tangkang kolen kang silonok pae likas kana dukan. Cinta jangan kali kemana cinta lawan sekako papasan bulas lang bulas lang bulas lang bulas lang